Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Abdi atos maca dina ayat suci, sadayana makhluk eta bakal mati, nyawa bakal lepas tina diri abdi, pisah raga badan sareng anak istri, pisah raga badan sareng kulawargi. Dulur sarerea ukur nyeng cerikan, sabab poe eta bakal perpisahan, anak istri salaki teu bisa nahan, harta sareng banda oge kapangkatan, dulur jeung baraya teu bisa nulungan. Abdi tos ngajepat cicing teengapan, baju sareng perhiasan dibukaan, sabab raga abdi bade dimandian, tos diberesihan, dibungkus ku kafan, sadayana ngadeg bade nyarolatan. Abdi dipindahkeun teras diasupkeun kana kurung batang, abdi dijepatkeun rurub kurung batang, tuluy ditutupkeun teras digarotong bade dianterkeun ka galian kubur nu tos disiapkeun. Abdi diasupkeun kana pakuburan, tuluy digolerkeun nasang keredongan, abdi jejeritan taya nu nembalan, kalah dipadungan teras diurugan, bari ditincakan, bari dipadetan. Pelapah Kamboja teras ditancepkeun, diluhureun kubur, abdi dipelakeun, batu nisan lebas sirah jeung tunjangan, cai dikucurkeun, kembang diawurkeun, abdi nu dikubur ukur ningalikeun. Eungap
sareng poek mimiti karasa hoyong ningal curik ogen teu bisa kesang ngucur panasna luar biasa hareudang bayeuyang ku abdi karasa kadung hanjakal kakarak rumasa di luhur ka kuping beres nunalkinkeun anu eusinaka mait mapatahan di akhiran doa bari diaminan sadaya ninggalkeun ka abdi sorangan dulur jeung baraya henteu ngarencangan keeng sareng poek mimiti karasa sabab waktu hirup loba nyieun dosa sombong jeung bedegong kapada manusia ngupat kaawonan dianggap biasa laku lampah salah asa henteu dosa Du Gusti nu agung abdi sejatobat mugi teu bitina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu manfaat abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat salamet di dunia sareng di akhirat